Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng injing kanggo sadayana. Kumaha kabarna dinten ayeuna daramang? Mugi-mugi urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat sareng tetap semangatnya walaupun masih diajar daring. Dina dinten ieu urang bakal ngebahas ngeunaan pupujian. Naon anu disebat pupujian teh? Pupujian nyaeta kaasup salah sahiji karya sastra anu ditulis dina wangun puisi. Eusina ngeunaan puji-puji, doa, piwuruh jeung pangajaran agama Islam. Biasana pupujian teh dikumandangkeun di masjid atawa di musola saat ngalaksanakeun salat fardu. Salajengna fungsi pupujian nyaeta pikeun pepeling, dakwah atawa syiar agama. Pupujian hirupna di lingkungan pasantren jeung tempat-tempat pangajian nu aya hubunganna jeung agama Islam. Salajengna aya sababaraha nu kaasup ciri-ciri tina pupujian. Nu kahiji, dina sabada diwangun ku 2, 4 nepi ka 8 jajar atawa padalisan. Lolobana diwangun ku 4 jajar. Maksudnya di sini perhatikan ya, ada ciri-ciri dari pupujian. Yang pertama, dalam setiap bait terdiri dari 2, 4 sampai 8 jajar atau 8 baris. Nah, tapi kebanyakan terdiri dari 4 baris saja. Perhatikan contohnya di handap ieu. Hergepkeun ieu pepeling, hirup kudu loba eling, sabab ajal pasti datang urang moal bisa mumpah. Nah, contoh pupujian ieu dina sapadana aya 4 padalisan. Dalam satu baitnya terdiri dari 4 baris. Ciri anu salajengna nyaeta saban jajar umumna diwangun ku 8 engang, tapi aya oge nu nepi ka 12 engang. Ini ciri yang kedua, yaitu dalam setiap baris itu terdiri dari 8 suku kata, tapi ada juga yang mencapai 12 suku kata. Perhatikan contohnya. Gusti urang sarerea aya 8 engang. Kangjeng Nabi anu mulia aya 8 engang. Muhammad jenenganana aya 8 engang. Arab Quraisy nya bangsana oge 8 engang. Engang itu adalah dalam bahasa Indonesianya suku kata. Salajengna ciri anu katilu nyaeta purwakanti engang panungtungna bisa A A A A, A B A B atau A A B B. Perhatikan contohnya. Allah nu maha akbar purwakanti engang panungtungna A. Nu rahmat na maha jembar panungtungna A. Nu maha welas ngaganjar panungtungna A. Kajalma nu taat sabar oge panungtungna A. Contoh nu kadua, jaga di poe kiamah purwakanti panungtungna A. Aya umat 2 gunduk purwakanti panungtungna B. Sagunduk umat doraka purwakanti panungtungna A. Sagunduk umat nu alim panungtungna B. Nah, satrasna pupujian teh dipasing-pasing jadi genep rupa. Pupujian teh dibagi menjadi 6 macam. Anu kahiji nyaeta eusina muji keagungan Allah, memuji keagungan Allah. Contohna biasana urang ngupingkeun pupujian anu eusina sifat wajib bagi Allah. Anu kadua sholawat ka Rasulullah, anu eusina nyaeta sholawat ka Rasul. Anu katilu nyaeta doa jeung tobat. Eusi tina pupujianna tangtun doa jeung tobat urang ka Allah. Salajengna neda syafaat ka Rasulullah, nuhunkeun atau meminta syafaat kepada Rasulullah. Anu salajengna nyaeta pepeling atawa piwuruh pikeun umat sangkan ngajalankeun ibadah jeung amal soleh sarta ngajauhan kamaksiatan. Jadi ini pepeling itu mengingatkan atau pengajaran untuk umat supaya menjalankan ibadah dan amal soleh juga menjauhi kemaksiatan.
Nu terakhir nyaeta pangajaran agama ngeunaan perkara keimanan, rukun Islam, fikih, akhlak, tarikh, tafsir, Al-Qur'an, sorof jeung sajabana. Dugi ka dieu kapihatur materi dinten ayeuna. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.